Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang dina carita Sunda. Carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul. Garapan Mang Egi Pajri. Pamugi tiasa ngahibur ka pamirsa anu nuju huleng jentul oge anu kalersan nonton ieu channel Tiga Sekawan mangga subscribe sa loba-lobana supados sim kuring Mang Egi tiasa mintonkeun deui carita-carita Sunda anu salanjutna. Carita Wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul mangga urang dimimitian prung ah. Beuh aya ku kacida nya. Aya anu nginjeman modal ngan hanjakal nganak jeung anak bae unggal bulan. Moga-moga bae akang sing laksana urang supaya kabayar eta hutang kana juragan Mukri. Kacida teuing aya anu nulungan ngaberatkeun. Aya wae ari geus nanasiban ari taeun teh. Dah di kumaha ge meureun geus kudu kieu kaayaanana. Maklum jelema susah. Loba bae gogodana. Aya bae rintanganana. Ngan moga-moga bae akang eta duit meunang nginjem sing bisa digolangkeunana. Sangkan bisa mayaran hutang. Alah, ya aing poe ieu nekadaya. Mawa duit 1 juta meunang nginjem tina juragan Mukri. Moga-moga bae ieu duit sing aya mangpaatna, sing aya berkahna, bisa ngahasilkeun pikeun nyumponan kahirupan kaluarga sapopoe. Oge supaya bisa mayaran hutang kana juragan Mukri. Doakeun bae akang ningrum, ieu akang dekadayeuh ieu. Sugan urang dibere deui samak keur iderkeuneun. Moga-moga bae ieu. Emeh si Ohim geus 3 poe ka poe ieu nya nginjem duit ti urang. Sing inget bae ieu manehna nginjem kamari tanggal 17. Kuari karak tanggal 20. Tah ke tanggal 17 bulan hareup cuan poho ditagih ku nyaneh. Awasnya. Pokona mah urang kudu bisa ieu. Ngagolangkeun duit urang anu geus aya sangkan berlipat-lipat. Ya, moga-moga bae akang. Ulah aya gangguan naon, ja urang mah heueuh. Niatna ge ka tatangga nginjeman, nulungan, sanajan beri jeung kumaha ge. Keun teuing wae lah. Nu pentingna mah urang senang. Nya Kang nya. Tapuguh we atuh. Sanajan kumaha ge ngeun maneh ulah sok ngomong ka mana-mana nya tuturkeun turutkeun kahayangan nu jadi salaki. Kauntunganana jeung saha deui jeung kasenangan maneh jeung anak urang heueuh. Tah kitu bae pokona mah nya. Nya atuh.
lain ngadenge mah kamari basa akang panggih di simpangan parapatan nun nekatari kolot panggih jeung si Ohim cenah mah manehna genek nyinjem modal. Nya basa kamari oge. Nyi Ijah pamajikana. Panggih jeung emeh. Nya cenah. Si Dudung ge nek ka dieu nek nginjem modal cenah akang. Sugan bepoi datangnya. Keun urang tungguan wae neran akang poi marada teu ngareunah awak lah moal geura liliaran. Kitu tah. Tuh emeh aya rentang-rentang tika jauhan si ganu ka dieu. Cik 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 tegeskeun saha itu saha. Alah. Dudung eta Kang. Sigana mereka dieu. Keun urang tungguan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Uluh geuning maneh Dudung. Kumaha cager-cager. Alhamdulillah juragan. Cager ah. Kumaha sawalerna juragan? Sehat? Alhamdulillah, alhamdulillah. Lain ieu sinarieun kakarak aya norojol ka mana bae cig atuh ulin-ulin ka dieu ari cai-cai bae mah piraku dikoretkeun ku juragan oge. Ah biasa we atuh juragan. Maklum sanes kutu hoyong lah ameng ka dieu. Ngan hiji atuh nataku ku erana. Kaduana ya biasa we lah. Ngukuntit pangabutuh bae sapopoena. Adatna geus bisa kitu bae geus. Syukur ngaran urang geus boga keluarga mah. Lain kitu emeh. Nya atuh. Emeh cik jieunkeun kopi heulanan ieu si Dudung ieu. Piraku eta mah teu disuguhan cai-cai acan ah. Lain Dudung. Hampura ieu. Rek geura ditanya bae ku juragan. Mohon mangga juragan. Ieu sabenerna aya naon ieu? Tilok-tilok aya ka dieu. Sinanarieun tadi oge nya. Aya naon ieu? Oh. Punten juragan. Sim abdi kamari ngobrol sareng rerencangan. Cenah basa kamari teh aya ka dieu nya. Oh nya si Ohim. Tah eta Aya ka dieu. Terus aya naon? ieu anjeunna teh cenah rek nambut modal pikeun usaha ka juragan. Tah nguping mah cenah ditambutan. Laju kumaha. Abdi oge ye nanging satu acana hapunten pisan ye juragan. Sanes sim abdi wawaniahna nanging kumaha jabutuh ye. Teu nanaon. Ari keur nulungan sasama mah hayo bae. Keur neudeun kahadean ka tatangga mah sim kuring oge moal ngoretkeun keur naon loba rejeki lintang urang berbagi tah kitu Jang Dudung. Sumohon hatur nuhun pisan ye. Jadi tujuannya nih ke dia aya naon? Sami sim abdi oge bade nambut modal lah pikeun usaha leletikan. Kumaha aja ngaranna ge jalmi alit. Usaha naon maneh sapopoena? Biasa bae di pasar icalan sayuran gitu tah. Tambi ieu bae juragan tambi lumayan sareng pun istri. Nanging abdi teu sababaraha dinten ya mogok gitu tah. Pelantaran kaseepan modal gitu. Oh
nya. Tenang. Nyantai bae. Urusan modal permodalan mah aya di juragan ge. Ulah risik. Tadi injemannya tenang. Nu penting bisa ngajalankeun anak, bisa ngusahakeun anak. Kitu tah. Sumohon juragan sumohon. Tah maneh hayang modal pikeun usaha dagang sayuran. Rek nginjem sabaraha kira-kira. Ayo, hayang ngadenge juragan ye. Tong seueur juragan. Beli teh ka bayar gitu tah. Kehelanan. Ulah ngomong-ngomong sin teu kabayar ngaran-ngaran nek diusahakeun mah. Hayang sabaraha cing tinggal pok. Tinggal prak. Hayang sabaraha dicumponan pasti ku juragan. Kieu we juragan. Kumargi tos dirinci-rinci ku si Abdi sareng istrinya. Jadi abdi teh butuh modal 2 juta juragan. Oh enteng 2 juta mah ya. Enteng tapi kieu. Nah moal kaduhung kena nginjem 2 juta. Sarajan leuwih ti 5 juta ka dituna ge. Ku juragan pasti dicumponan. Kin we heulaanan juragan. Ieu mah eta ngamimitian. 2 juta ge heulaanan lah. Keur si Abdi mah duka kumaha mayaranana kitu tah. Teu nanaon. Ngeun kieu ieu. Bisa ku juragan diinjeman 2 juta. Maneh kudu bisa nyumponan persyaratanana. Anu sakirana kadada kaduga mah. Lamun teu kadada teu kaduga ulah maksakeun. Ngeun lamun ku maneh ditolak rugi nek di mana deui geura anu lea hate. Anu hade hate. Andu neundeun kahadean ka tetangga. Iwal ti juragan geura ieu. Juragan Mukri. Geus dumantak ulah ditolak. Ngeun syaratna kudu bisa jumponan. Sumohon hoyong ngoping. Naon cing syaratna juragan? Asal ulah ngaberatkeun bae ka si Abdi kitu tah. Teu. Tah persyaratan anak kieu regepkeun ku maneh. Lamun maneh nginjem 2 juta sabab tina 1 juta eta leuwihna 500 berarti lamun nginjem 2 juta maneh kudu bisa mayar 3 juta. Tah lamun bulan hareup teu kabayar berarti kadituna jadi sabaraha dikalikeun wae eta mah meureun jadi 4 juta kitu tah. Ngeun aya toleransi ti simkuring 400 jadi engke mah mangga tama 3 juta ditambah 600 ditambah sabaraha 600 nya jadi 3 juta 600 terus kaditu kitu jeung kitu bae kumaha sanggup. Eueuh geuning kitu syaratna nya. Ke. Ulah ditolak kumaha sanggup. Sabab ye peluang keur diri maneh pikeun ngangkat kahirupan maneh mangpaatkeun modal ti juragan. Kumaha? Alah, sumohon juragan. Kosim Abdi bade di cobian. Ulah sok dianggap coba-coba. Sebab urusan duit mah eueuh istilah coba mencoba. Kumaha? Mohon juragan. Abdi nampi moga-moga we ku abdi kabayarnya. Heueuh atuh.
Sumuhun juragan. Ya artos ditampi ku sim abdi. Moga-moga bae abdi tiasa lancar mayaranana nya juragannya. Nya atuh juragan ge ngadoakeun pasti sing saha-saha anu nginjem duit ti juragan pasti aya mangpaatna aya manuatna sing bisa ngangkat derajat kehidupan mararaneh sakabeh kitu tah sabab juragan moal ngoretkeun kana urusan rezeki mah komo anu sifatna tatangga butuh modal tatangga butuh duit pikeun nyambung kehidupan pasti juragan ge moal ngoretkeun ngan kitulah syaratna asal daek mayaran tiap bulanna kitu tanya ngan eta cenah ulah disebut renten sabab juragan mah teu aya niat ngarentenkeun sabab kieu maneh keur usaha atuh duit juragan ge pan supaya muter karena maneh untung karena juragan aya leuwihna tah kitu jadi urang sama-sama lah inti namanya cing kade ieu juragan ngajaya ngayakeun tinulungan ka tetangga sangkan kabehan ngarasakeun kitu tah nya ulah ieu ulah sok aya pikiran anu aneh-aneh niatan juragan mah putih bersih pikeun nulungan tetangga. Sumuhun juragan. Hatur nuhun. Katampi pisan katampi. Juragan abdi moal lila-lila lah. Hatur nuhun ieu. Sim abdi bade pamitan bae. Cik didoakeun lah ku juragan sing kadenya sing soson-soson usahana sangkan lancar oge mayaranana ge lancar. Sumuhun juragan. Hatur nuhun juragan. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, nya. Dicokot kumaha teh dicokot kumaha ieu. Nginjem 2 juta. Bulan hareup kudu mayar 3 juta. Lamun teu kabayar bulan hareup, ka bulan hareupna jadi 3 juta 600 kabayar moalnya. Tapi moga-moga bae lah. Sabab ieu modal nek diusahakeun anu bener-bener sugan bae ieu. Dibere milik dimudahkeun ku nu maha kawasa. Ijah meunang akang ieu ijah modal. Ampun juragan Mukri aya nginjeuman. Ngan kieu lah. Humandear lajuna mah. Ijah, Kah, heueuh, keur naon nya ne? ieu keur mirun seuneu akang keur naeur cai. Cing, kadieu heula atuh sakedeung. Aya obrolkeuneun ieu saeutik. Nah ari akang teh tadi ti mana kitu? Ijah mamilarian. Kadieu kaditu teu aya ka mana geuning? Biasa bae ya Ijah. Basa tadi akang ngalamun nya teu pogo judul. Ya urang dagang heueuh. Perlu modal. Akang teh inget ka juragan Mukri, basa kamari pan panggih. Jeung Ohim. Ohim geus minjem modal ti juragan Mukri. Tah akang ge kaditu tadi. Kumaha akang? Kumaha cenah hasil? Hasil nama ye Ijah ngan ieu urang
rada berat dina ngajalankeunana. Sok teu puguh ari Akang. Hasil nama tapi berat cenah ngajarankeunana. Nah kumaha kitu? Kieu ieu Ijah. Akang nginjem modal 2 juta ka Juragan Mukri. Heueuh, babari nginjemanana. Ditarima beh ku akangnya. Ngan persyaratanana berat. Nah kumaha kitu Akang? Berat kumaha? Kieu ieu. Orang nginjem 2 juta, bulan hareup urang kudu bisa mayar 3 juta. Tah, lamun bulan hareup teu kabayar, ka bulan hareupna jadi 3 juta genap ratus. Beuh, kumaha urang geus kieu Ijah? Dibalikeun deui teu bisa. Kumaha ieu urang geus kieu? Euleuh. Kutan. Nah hanya aya nginjeman Juragan Mukri mah bet kitu. Kacida teuing hayang nulungan ka batur. Tapi bet kitunya. Ngandalah di kumaha urang jak modal butuh pikeun usaha urang. Nya Akang laju nama urang. Kumaha horeng. Nu penting nama Akang. Sing soson-soson usahanya. Cing kade urang. Kudu bisa mayaranana. Seug atuh. Hayu Ijah ge babarengan jeung Akang. Pikeun ngabantu. Atuh. Urang mulai ti isukan mah mulai diwe urang ka pasar Ijah. Dagangnya. Nya atuh. Harianeun teuing ari Juragan Mukri. Geus lah. Keun teuing nu geus mah geus, nu penting urang lakonan lah. Kabina-bina teuing nya Juragan Mukri. Aya nulungan ka tatangga seperti kitu. Berat ai kitu nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Euleuh, geuning maneh Ningrum. Ti mana ieu? Ti dinya tah ti warung biasa tos nyiar sambeleun. Hari teh Ijah keur naon ieu? Siga ngalamun kitu. Nek kumaha teu ngalamuna ieu Ningrum. Asa kuharianeun teuing. Aya nu mere modal. Nah, asa nyekek. Kabina-bina. Ai. Ari Ceu Ijah, kumaha naon? Kieu ieu cenah Ningrum. Pan Akang Dudung kamari kanu ieu, kanu Juragan Mukri nginjem modal diinjeman 2 juta. Tapi kudu mayar 3 juta. Lamun teu kabayar cenah bulan hareup 3 juta. Jadi 3 juta genap ratus. Kumaha eta geus kitu? Puguh. Sarua puguh. Ece oge kamari Kang Ohim keur basa Minggu Mangkukna ti nu Juragan Mukri sarua nginjem 1 juta cenah. Ngeun kudu jadi 1,5 juta. Lamun teu kabayar kareupna kitu jeung kitu bae. Aduh, kumaha ya geus kieu ieu? Kuharianeun nya aya nu nulungan ka urang saperti kitu. Ngan kumaha nya kabayar moal urang ieu? Urang doakeun bae salaki urang atuh, Ceu Ijah. Sangkan usahana lancar, bisa mayaran hutang. Teh lamun geus kabayar, geus lunas, moal-moal deui Rek dicarek ku Ece mah. Sarua ku kuring oge cenah Ningrum rek dicarek asa ku harianeun karunya teuing nya ka salaki urang nya atuh ngendoakeun we urang sing aya dina kalancaran. Ka mana ari salaki teh Ijah? Ieu keur papariat bugu kayak kami moali lagi ka pasar bugu ya rek dagang
rek ngamulaian ye poe ieu. Nya bogo Kang Ohim oge tos mangkat ka dayeuh rek milarian samak cenah. Moga-moga we atuh urang sing aya dina kalancaran cai ija. Nya atuh. Nya cai ija. Sim kuring mah mau lila-lila ye. Rek gera masak. Barudak bisa datang di sekolah. Nya atuh. Mangga, mangga. Aduh, geus nyampe ieu ka dayeuh. Moga-moga we ya dunungan aya ya. Punten. Punten. Aya nu kadu rompok. Mangga, saha geuning? Oh, geuning maneh. Ohim. Kamana bae karak modong hol ieu. Kuring mah nunggu-nunggu nyeri beheung sosonggedeun. Nah, karak ka dieu. Aduh, punten bae ye dunungan. Sanes sim kuring ngamomorekeun kitu. Nanging dalah di kumaha. Rek ka dieu nataku era nama ya maklum. Can gaduh keur naurna kitu tah. Hampurannya. Oh, teu naon-naon ari kitu mah. Cik atuh calik heula ye. Capek nyane leumpang jauh lah. Kumaha barudak di ditu calager. Alhamdulillah sehat walafiat ari badanna mah. Syukur we ari calager mah. Tah. Ku ari kieu moal panjang lebarnya. Kuring rek nanya bae. Kumaha ieu dagang samak nek diteruskeun? Bogo tujuan abdi ka dieu mah mohon kitu tah. Kaleresan sim kuring alhamdulillah pikeun naur. Sehat walafiat ari badanna mah. Syukur we ari calager mah. Tah. Ku ari kieu moal panjang lebarnya. Kuring rek nanya bae. Kumaha ieu dagang samak nek diteruskeun? Bogo tujuan abdi ka dieu mah mohon kitu tah. Kaleresan sim kuring alhamdulillah pikeun naur. Pamirsa sadaya, carita Sunda, carita wadul dina judul Hayang Sugih Miara Tuyul, garapan Mang Egi Pajri urang cekapkeun ngandugi ka dieu. Insyaallah urang sambung deui dina episode anu salanjutna. Hatur nuhun, cag permios.